grup manunggal rasa kali jati pasa kuring jeung maneh ibu sana tukang sayuran waktu patuker carita usanah tukang sayur kali jati mere janji jeung subahaya nopino buka endahan pasamen pojok lapan mikeun asih nu mungkareun akan pangasinan umpara lamunan hayang hirup sauyunan ai bapak di Bandar Kelapa Muda cekep aya hanjakkan nikmat duriat Pak Adi Bandar Kelapa Muda Cikampek nu bageus nya ka rumah tersangka buat bisa pegang sana tukang sayuran kali jati goreng miyuni barebat Pak Agan ngasinan man ukur mata tibeun bapak akan pangasinan goreng peti panungtungan datai kajungjunan kumaha ba nu ngantos bulan depan ampun bapak rombongan antar pias langsep sana neme patapan atasan nomorean bapak ngatawan Cikampek salira diantos pisang diantos cenah ibu di anti dewen ampun bapak misna kunci janji cepatin warek udah Surabaya Beting harita anu mawa kabagjaan pamista grup anu rasa kali jati kaasih dedeh katresnan ese mapaler lila pisan arek yang larana usana tukang sayur kali jati nyeri perih salam bapak di Bandar Kelapa Muda Cikampek aya ulah cing cing payun bayar lakuman bening tersangka kanjeng geus boga sayuran kali jati aya beting harita pasa kuring jeung maneh pasamen pojok lapangan aya bapak sampe waktu patuker carita mere janji jeung subahaya awas awas tarik pulang nopino